Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Ujung siang sadayana kelas 11 MIPA hiji. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Ya, patepang deui dina pengajaran bahasa Sunda sareng Bapak. Serta acan ngawitan pengajaran hayu urang ngadoa heula sasarengan. Angga UKM biasa dipimpin kanggo doa. Ayo sadatan diajar orang ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM tos mimpin doa, ayeuna ku Bapa di absen heula. Kelas 11 IPA hiji di jumlah siswa 12 mung saurang anu teu hadir nyaeta Seli. Ayeuna urang lebet kana persepsi cobi saha anu terang minggu kamari diajar naon? Saha anu emut keneh naon ari warta? Abi Pak, warta teh hartina informasi atau laporan ngeunaan peristiwa atau kejadian aktual tur anyar carek hitungan waktu. Nah, cobi ayeuna saha anu terang struktur warta? Abi Pak, judul teras sareng eusi. Nah, panginten kanggo dangan ayeuna mah ku Bapak pengajaran warta teh dipungkas. Ayeuna urang lebet kana pengajaran novel. Nah, paling pas saya ya. Novel. Pak naon? Manfaatna urang diajar novel teh. Buat si Damal, apa manfaat diajar pengajaran novel? Haji. Ngasah kreativiti. Yang kedua, inspirasi. Dina maca teh, urang teh bakal kami inspirasi. Tata bahasa, ya, geningnya sok aya nu nyarios bahasa Sunda mah hese leres, paminten hese teh ku ceuk anu teu biasa ngomong bahasa Sunda. Ku seringna urang maca tata bahasa. Jadi ngaberharang kecapan masalah teu apal jadi apal ku seringna maca. Lajeng main stimulus, lajeng sareng body stimulus. Jadi masihan stimulus ke awak urang jeung jiwa urang. Lajeng Bapak ngajarkeun kompetensi dasar sareng IPK. Kompetensi dasarna tinggal di dieu 3.6 aya analisis eusi, struktur jeung aspek kabahasaan dina novel. Tah kanggo lawan kahiji mah pertemuan kahiji mah analisis eusi. Jadi urang teh bakal maca novel terus dianalisis eusina. Kumaha sih caritana dina novel teh aya naon wae. Nah, IPK-na ieu anu kedah dipantau tidak, kedah biasa maca di kisah novel, kedah biasa nyaritakeun alur penggalan novel. Lajeng terakhir kedah biasa menganalisis isi penggalan novel. Kados aja. Lajeng tujuan pengajaranna di dia sami sareng tadi mencari kesan, nyaritakeun alur sama analisis penggalan novel. Nah, kayaknya sabaraha Pak? 66 kayaknya. Lajeng nah, kayaknya orang lebet kan materi di contoh novel, pami materi mah panginten tos sering nontonnya buabat terus si pasien dina grup dengan ditonton terus diringkes materina. Nah, terus katampil ge ku Bapak hasilna ieu dibuka dengan kolom komentar itu saya anu ngajarkeun. Aya orang tonton ieu resensi buku novel Sunda. Nu kumaha Pak novel Sunda teh aya Bapak tos ngabantu novel Sunda seueun. Saupama dibandingkeun sareng novel Indonesia mah tos benten. Tah, jiga nama ieu aya 8 novel. Pami di bahasa Sunda mah 8 saja. Pami bahasa Indonesia mah hiji sakieunya mas tinggal dikis pisan. Tuh. Tinggal sakit novel Sunda mah benten sareng novel Indonesia. Nah, jadi kita teh unggal sampalan teh dibaca ku urang geus dipaham di sini. Pak yang apa wae Pak judul-judul novel teh. Jadi anu Bapak di Bantul aya Payung Butut,
mengendalunya apa yang betul Sampai bisa roek dia namanya munjung kayak gambar babi babi mepet atau ngepet. salah caranya dia namanya novel itu Abu Nawas orang Indonesia kayaknya kayak surat wasiat nah, pada mana Pak ya nak? Pada novel mana? Anu paling dibasiana anu yang ke Bandung. Nah, tinggal di ayeuna. Cobi anu terus dibagikan ke Bapak. Ya. Di makul bisa mengembangkan novel cuma resensi siswa mana yang pada cerita ya. Kayak masuk orang langsung undang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Ponfiona Kusumadianti di kelas 11 MIPA hiji SMA Negeri 3 Sumedang. Di dieu abdi bade ngaresensi buku anu judulna Patepung di Bandung. Kondi di imahna cicing jeung indung bapak oge lanceukna. Kahirupan keluarga Kondi kaitung bagja sabab bapana tukang motret terus indungna muka warung di hareupeun imah. Jipoe aya tukang motret nu make film kelir datang ka lembur si tokeh katelahna. Loba langganan bapana Kondi nu pindah ka si tokeh. Hiji waktu bapana Kondi motretna ganti jadi make film kelir tapi anggar langganan mungkin dipoto ku bapana Kondi. Kukituna, bapana Kondi ganti karena usaha sejen. Nembe atos, iya ya, resensi buku, ayeuna urang damel kelompok. Sakelompokna duaan. Yang kedua bae nangoskeun nya anu ieu kelompok hiji, ieu kelompok dua, kelompok tilu, opat, lima sareng genep sali sareng sali. Taulah kelompok dikumahakeun Pak, tos ngadalang kelompok, mangga dibaca. Sempalan novelna dibaca ajeng tilari unsur-unsur novelna eusi na oge kada kacamkan terus itu macana kumaha Pak maca teh aya dua aya maca milo sareng maca pedas naon Pak maca milo teh nah 2 kilo atau kumaha maca milo teh maca dina jero jadi ulah tarik maca milo mah supaya naon fokus ras kacamkan eusina kewe urang cobian maca pedasna ayeuna maca milo pahami pilari unsur-unsur intensifnya untuk atas maka bapak di pasien waktu 10 menit lah cirian pokoknya mana letaknya mana temanya mana amanahnya kemana karena orang baca sempalan novel yang ke Bandung saurang-saurang mangga dibaca saurang saparagraf badai cung Abi Pak, kira-kira tabuh 5, kuring geus anjeuleuh dina mobil. Kabagean diuk teh di tukang dina luhureun tumpukan karung beas. Mang Mahmud diukna di hareup ngarendeng jeung Kang Posasih katilu supir. Abi paragraf 2 Pak. Tah si laing aya batur ngobrol ayeuna mah jana, ceuk supir ka kenekna. Apal kuring oge ka si jana teh budak ti guranteng ngan pedah wawuhna ukur saliwat. Kade si laing diukna sing ati-ati kondi bisi ragrag cik Mang Mahmud jeung kade deui ulah nundutan moal Mang cing teh. Abi Pak paragraf katilu. Tekung silila mobil geus maju ninggalkeun lembur beak jalan desa anu taringgul beras ka jalan aspal. Pak, diuk teh ngeunah bari nyelegon dina tumpukan karung beas yang harap ka tukang jadi tumpok mobil teh karasana mundur lantaran kitu angin anu ngahiuk ti hareup teu nembak teuing geus tepi ka labah mana ieu teh ceuk kuring dume harita geus ngadenga adan isya karek ge ujung berung tembal si jana ari mobil rek dibawa meuting di Bandungna moal geus nurunkeun barang mah rek tulus balik deui lantaran isukan aya tarikeun atuh tabu sabaraha cundukna deui ka lembur mun wayah kieu di dieu keneh karena tengah penting. Abi paragraf 5 Pak. Kasawang kumaha capena si jana meureun waktu keureureunna teh sagedeung pisan uyuhan sakitu mah
Da jigana lamun kuring mah cantang teu kuat digawe kitu teh. Kira-kira tabu 8 mobil geus tunduk ka pasar Ciroyom. Harita keneh muatanna dibongkar ku tukang kuli. Tah di dieu kondi tempat silaing teh. Cek Mang Mahmud bari mukakeun pantos salah sahiji wawangunan tembok. Anu disebut kios teh kira-kira ukuran 8 meter pasagi. Tempat sare silaing mah itu tuh di luhur. Tah sarengsena maca sempalan novel Miang ka Bandung, ayeuna urang kerjakeun LKPD. Didinya tos aya 5 soal. Mangga dikerjakeun ke ku Bapak ditaros saurang-saurang. Saha nu tiasa ngajawab. Kumaha tos rengsek? Cobi ayeuna saha anu kersa ngawaler LKPD? Abi pa nomor 1. Temana sosial. Nyata urang lembur anu boga maksud indit ka Kota Bandung jadi pagawe kios di Pasar Ciroyom. Abi pa nomor 2. Alurna alur maju. Nyaeta nyaritakeun para kukuring kondi anu indit ti lembur ka Kota Bandung dibawa ku Kang Mahmud anu boga kios di Pasar Ciroyom. Kana kacindekan. Cobi saha anu biasa indek dinten ayeuna? Pengajaran dinten ayeuna teh tina nopo eta teh tiasa masihan inspirasi, nambihan kreativitas, sareng ngajembarkeun tata basa. Tina novel Miang ka Bandung seueur pienteungeun kanggo urang dina kahirupan sadidinten. Sakitu anu tiasa dipikahatur tepang deui minggu payun dina pangajaran novel ngeunaan unsur kabahasanana. Sedacan urang mulang, langsung saya urang ngadoa heula. Mangga KM dipimpin. Hayu satasana uih urang ngadoa heula, ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.